Wilujeng siang kapenak deui sareng Abdi Asep Dodeng anu sok disebat Anton. Alhamdulillah dina danget ieu abdi nuju dina kayaan sehat walafiat mung sacana ieu dina raraga diajar metik suling urang ngawitan diajar niup suling urang ngawitan heula ku baca bismillah sampurasun ka urang Sunda oge sadayana. Ti leuwih teh eta saacan ngamulai urang ngopi heula. Kalaresan kopi pangdamalkeun kopi hideung. Ieu kopina mangga urang raosan hayu ngan bari panas. Biasana urang Sunda mah lamun ngopi teh sok dituangkeun heula kana tatakan meh tiis. Urang cobaan. Sabak ku nikmat cobaan. Geus dikana tatakan mah tiis. Gitu. Sok mangga cobian. Kopi pahit, tapi tidak sepahit si dia yang melupakan kita. Rasanya manis, semanis kenangan dengan si dia. Hirup kieu cicing di pangumaraan, dingih di saung butut. Saacan orang diajar niup suling carita ieu carita kiriman ti rencang kula nu aya di Tatar Pakuan namina Kang Koswara. Kang Koswara upload dina Facebook terkait naon ngaranna teh perjalanan hirup atau coba totonden hirup di zaman ayeuna, zaman kiwari khususna anu nagara urang keur dilanda ku musibah virus corona. Di mana eta corona jeung saha eta corona? Nu hafal kula mah eta ta corona di dieu. Pangkos eta corona. Caritana kieu kusabab ayana corona ieu berdampak karena ekonomi khususna umat dunia, umumna umat dunia khususna di Indonesia, terlebih bagi penghasilan anu menengah ka handap. Kos saya uing salah sahiji anu terdampak tina virus naon can jelas ngan ieu caritana. Salah sahiji pelaku usaha dina bidang ngaran kerena teh driver, padahal mah supir. Kusabab zaman canggih disebutna driver online. Dampak tina corona ieu tina virus ceuk bahasa kerena COVID-19. COVID-19 coronavirus disea. Dampakna naon? Kabeka bagi warga masyarakat khususna pelaku usaha atuh heueuh jelema ulah kaluar. Aya bahasana lockdown. Muncul urang Sunda lockdown teh pargi dahar, lauk je. Lock itu lauk, down itu daun. Dilalab. Lauk jeung daun. Orang Sunda kahakanana eta. Balik dikana carita. Sebatkeun ngaranna teh ngaran inisialna Mang Usep.
eta Mang Usep tina nu biasa gawena nyutir atau driver online bahasa kerenna kusabab aya dampak pindah ayeuna da kusabab pagawean sepi order jadi naon jadi tukang nyorot batur nonton video batur jadi YouTuber YouTube YUGOUPUBE YouTube cek orang Sunda mah YouTube ulah hilap lamun geus nempo YouTube di like subscribe jeung ditekan tah loncengna ulah hilap tah asep dodeng channel ge di subscribe jang kamajuan informasi politik budaya ekonomi sok didukung channelna balik deui kana acara balik kana carita Mang Usep tina driver online jadi YouTuber nu akhirna init ka salah sahiji kampung dengan gaya mengandalkan HP Android didinya jeung tongsisna ka salah satu perkampungan pasawahan di salah satu kampung pemandangan masih asri masih hijau aya dikacaturkeun aya budak aya barudak keur naon eta barudak kulantaran pemandangan cek Mang Usep eta alus sehingga Mang Usep teh turun lah tina kendaraan mah turun motong sis di non karena di slide di don di upkeun video segala rupa lah ningali kaayaan eta endahna kampung ka Cidag asrina salah satu eta aya pesawahan aya barudak tiluan aya si Farhan si Haikal jeung si Yusuf tah eta tilu budak keur naon didinya keur ngurek belut sehingga jadi daya tarik Mang Usep bahwa eta budak teh dijadikeun konten YouTube-na cenah kitu Mang Kos dina konten YouTube diceritakeun Mang Usep disampeurkeun lah naonnya didatangi ku Mang Usep tah si budak teh tah dek videokeun maksudna bari disampeur bari ditanya jang keur naraon ceuk Mang Usep ayeuna si eta budak rea ngajawab keur ngurek belut rea barudak teh ceuk Mang Usep aduh asik ieu pemandangan ulah sampai dilewatkeun urang cokot ayeuna ti gambar ti kiri ti kanan ti luhur ti handap sampai tetongeng yang Mang Usep eta nyokot gambar barudak teh tilu si Farhan si Haikal jeung si Yusuf da keur ngulek momen bagus bagi yang itu sambil Usep pertama teh Mang Usep ngomong naon hai guys kan gitunya YouTuber mah hai guys saat ini kita hai guys saat ini kita sedang di lokasi A, B, C dan sebagainya itulah sambutan YouTuber pada akhirnya sampai ke cerita tadi runyung Mang Usep teh nyampeurkeun eta budak nu tilu bari disampeurkeun bari nanya sok cenah ke mamang hayang nyaho heula kenalan heula saha cenah ieu tah budak hijina area jawab si cek hiji abdi Farhan abdi Usuk cek hiji deui abdi mah Haikal ya kunaon cek Mang Usep kok teu sakarola cek si Farhan kunaon teu sakarola pan kudu sakola atuh Mang pan ayeuna keur zaman virus corona gara-gara corona Mang urang di teu sakarola cek si Farhan tembal si Haikal sarua Mang urang ge teu sakola gara-gara corona nemalan deui si Yusuf sami Mang abdi oge teu sakola sampai Mang Usep bingung apanan teu sakola soteh ulah berkerumun di keramaian
pan dititah sakolana di imah dengan belajar secara online. Arti online cek si Haikal muhun mang pan abdi mah teu gaduh HP Android, teu gaduh HP da kulantaran gaduh HP oge da kulantaran bapakna teu usaha gara-gara virus teh tembal si Yusuf muhun mang abdi ge teu gaduh HP na naha cenah pan bapak teh dipecat diberhentikeun gawena gara-gara ieu pandemi corona teh nu akhirna bapak ayeuna nganggur HP-na dijual jadi oge si Farhan kitu Yusuf teh mah teu boga HP kabeh lah nu akhirna Mang Usep mikir duh ieu budak karunya kekayaan pas kieu zaman pas kieu nikahkeun barudak teh ku sabab gara-gara eta wabah khususna di urang teh KLB kejadian luar biasa di Indonesia khususna umumna di dunia sakabeh dunia ngajadikeun salah satu mata pencaharian warga negara atau masyarakat ayeuna teh dikaseureun nu akhirna padahal dina hate sorangan Mang Usep teh sarua terdampak dina terdampak naon kitu terdampak teh dijelaskeun dina terdampak teh aya bansos gubernur dan sebagainya gubernur Kemensos di kabeh daerah mata bansos teh teuing bener teuing teu tepat sasaranna aya nu meunang aya nu teu tergantung milik teuing tergantung naon kacaturkeun eta Mang Usep jeung si Usup, si Haikal, jeung si Farhan keur ngarurak belut bari nemongkeun belutna hasilna pan mang itu lumayan cenah lamun ngabantu-bantu bapak anu geus di eureunkeun gawena bisa jang sapopoe mantuan dahan tai belutna mun laku dijual ka Haji Ahmad mun teu laku disate emang kacaturkeun eta barudak ku ayaan corona ieu ngajadikeun sedih ka budak urang khususna ka warga masyarakat urang umum. Ayo urang ngadoa babarengan mudah-mudahan eta corona sing baru ini karasa uing oge dampak corona teh karasa pisan. Uing usaha di boga dua usaha nika turun anjlok. Kitu meureun sanesna. Arek ngarintis usaha ayeuna kusabab aya kebijakan pemerintah can bisa menyieun status hijau beureumna atau sampai ke biru ngan beureum kan mudah-mudahan urang ngadoa sadayana corona ereh ini tuh tak usir kurang nya kitu mangkos tah eta carita kiriman ti mangkos hayu ayeuna mah geus kacaritakeun dampak tina corona teh daripada ku urang pikiran moal jadi duit lihat nu aya pegang ongkoh goreng patut heueuh urang santai we nya diajar metik suling tah ieu suling Sunda sok aya nyebut bangsing padahal ieu suling Sunda dijieunna tina awi sorana angin nyawana teh napas jelema geterna ungkapan hate sada lamun ieu suling diantalkeun kana mulut salah maksudna kana bibir walju ditiup aya suara ta eta geurentes hate sok hayu urang diajar niup suling dina kawih naonnya ayun ami cak berang cobian ayun ami mangkos mangga keheula kopi heula nya panas geus tiis sulingnya goreng ganti ya suling kintunan ti Mang Teddy di nama YouTube-na tutorial suling Sunda
sayur hargina 100.000 dua satu set kami telepat cekunya atur nuhun Mang Tedi. Salah Ayun aming mung sakitu ya abdi salam Asep Dodeng anu sok disebat Anton. Wilujeng siang mangkos mugia urang pendak deui di video berikutnya taulah hilap subscribe heula Dodeng channel. Hatur nuhun wilujeng siang.